pemirsa. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Waktos dinten ayeuna kaping 4 Februari 2024 sareng abdi Merin Sapitri anu bade ngiringan waktas anjeun sababaraha menit ka payun kalayan suguhan wakta anu aktual, jelas sareng terpercaya. Miasa ayeuna ngeunaan kaulinan barudak anu ngaranna lato-lato. Kaulinan ieu teh mangrupa dua bal anu ditalian tungtung luhurna dianuan cincin. Kaulinan ieu menarik perhatosan Presiden Jokowi datang ka Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia dibaturan ku Ibu Nagara jeung Gubernur Jawa Barat ngaluangkeun waktuna kanggo main lato-lato. Abdi parantos gabung sareng sadherek Dewi Permatasari anu di Desa Sidangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Halo Devi, kumaha kaayaan ayeuna di tempat? Wah, ayeuna aya nu keur main lato-lato. Hayu urang cobian. Atau deh, namanya sama. Kamu tanya ya? Wah, ayeuna aya nu keur main lato-lato. Hayu urang cobian. Bapak nggak dukung ke barudak main lato-lato? Nggak dukung deh. Mending main lato-lato atau napi main HP? Mending main lato daripada main HP bisa ngarusak kanu mata. Manawi dicekapkeun deui ka dieu isin kuring. Saterusna lejengkeun ka studio. Hatur nuhun ka sadherek Devi Permatasari anu parantos ngabibikeun sagala informasi. Pamirsa, hayu urang nyandak sisi hadena tina main lato-lato nyaeta bisa ngurangan tina kecanduan main HP. Urang wios main lato-lato ngan kudu nyaho tempat sareng waktuna. Mun sakitu anu didugikeun wakta ayeuna manawi dicekapkeun sampai ka dieu. Wilujeng tepang deui sareng abdi Merin Sapitri, salam Metro TV.